Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana. Panggih deui sareng simkuring Yulinda Pramudita Kusuma ti kelas 12 IPA hiji. Dina warta Sunda dalam sababaraha menit simkuring bade meturan pemirsa kalawan wartos-wartos anu penting nyaeta longsor di pasawahan warga. Dina poe Ahad geus kaliwat di Kampung Manggi Hilir, tepatna tabuh 10 enjing parantos aya hiji kajadian anu ngahebohan warga salembur kusabab aya longsor di caket pasawahan warga tanggal 7 bulan 8 2018. Tina kajadian ieu sakedikna hiji warga pupus sareng 4 warga sanesna kudu dicandak ka Cimande kusabab tulang pananganana pateuh katinggang urug. Dina ayana kajadian ieu urang sarerea kedah waspada dina sagala hal supados teu aya deui kajadian nu sarupa. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mung sakitu anu kapihatur. Wilujeng patepang deui di lain waktos. Simkuring Yulinda Pramudita Kusuma munggaran amit mundur. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.